Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bang jaringnya Sri Baduga, Sri Baduga Maharaja Rama Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Kita bareng-bareng sama-sama ngamumule budaya Sunda, adat budaya Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sadayana mapai tapak lacak haruhun. Pada kesempatan hari ini kita berkunjung ke makam keramat Pamuruyan. Konon katanya di sini adalah sebuah petilasan dari Eyang Surya Sanca. Tidak banyak yang tahu bahwa sosok Eyang Surya Sancang adalah kakak tertua dari 5 bersaudara Trah Marongge. Yang terkenal sekarang adalah Keramat Marongge. Bagaimana kesaksian dari juru kunci makam keramat Pamuruyan? Tetap saksikan Mapai Tapak Lacak Karuhun. Gitu abdi beban aja mau menumpang pintu mau buka pintu mau buka dia dibuka apa kita di luar. Nah, Terus jenengan abah teh saha? Pak Dede Aminah esa ini nah. jadi Ania asli Cirebon. Oh, iya. Surya Sancang. Sudah Sacang badal Sudah Sacang Surya Sancang. Dalam Surya Sancang itu rakana rakarap anu di Marongge sore Marongge. mata ku pamit sejengjeng nyohkeun pelet ka Marongge moal ieu matrap aya dan makana ieu ngalakuan ieu Ka di heula gitu. mohon mata tara ieu upin ngalakuan ka dieu bade ka Marongge mah tara ieu teh kalau bade ka Marongge mohon Berarti ka di heula nya. Oh, dupi bapak mah asli anu jaga ieu ti Pugur atanapi ti luluhur abah. ya riwayatna pate kiakeun wae nya Hmm. janten ini abdi kapungkur teh jaga lawang sakate nuju kawah keneh dari Pamuruyan teh nya Oh. heug saturunan si Ania piara bisi aya nu rek jaroh mah cenah anteur bae dan biasa orang maksud tujuanna mah sok we nyarios gitu Gitu. amanatan mohon Janten ti ibu atanapi ti nini anu diamanatan seperti itu teh. nini Oh nini nya mohon. Diteraskeun ku abah benten dia nya. mohon nya sok jajabkeun kok teh mangga gitu ya Mohon. Terus dupi asal mulana yang Surya Sancang ieu teh ti mana? Mataram Oh ti Mataram. Mohon. Mataram Ngan nyalira di dieu bentennya. itu mah opatan nu di Marongge we nya Mohon. Berarti nu ngababakan daerah dia ieu penginten ngawetan. mohon Mohon. Yang Surya Sancang ibu Ramana henteu ka ieu. terang Teu terangnya. Keturunan kahanapna putra-putrana. Daya istrina dan kapungkur teh nuju tentara teh tentara di Mataram teh bade jerang ka mana teh kudu gugur gitu oh ya. Kita sabaraha lami Bapak nyepeng ieu. Aya 7 tahun Oh 7 tahun namanya. Iya mah pucara mah tos langsung sepuluh mau itu teh nu kiateun. Maksana teu kiateun teh. Mau nya mau teh pugu-pugu Oh we. gitu nya anu ngajagi ieu teh nya nu ngurus ieu teh. Abdi do ka abdi ada kadokapan. Mohon. Sok biar ku anjeun. Nya leres. Mohon. Jadi mah bisa kain guru ke tias lebat. Oh nyurup. Aya ti mojalna kada sur nu katanya. Hoyong ieu ya mah enggak teh nya dilebetkeun ku urang majalah katanya. Nya. Ada pamoget sering istri dan ka pamoget lah itu ada biasanya ya. Ya, Mah enggak itu serius.
langsung gitu. Nya. Pamit tamu nu paling tebih nu ku abah deui ya. Paling tebih Itu beuh. Nu sumping nu Jakarta di Bandung di oh Bogor. kantos. Bogor daerah wetan baru Galuh teh. Oh, tararangeun ka dieu tetangga. Rangeun ngan Iya. tadina teu aya nu udah teh sarieun. Oh. Maot wae. Kuncen atuh aya 10 ge. Oh, ada tanya keras-kerasan. Lain hakna. Iya. Dan kedah keturunan anu miara ti kapungkurna panini abdi. Oh, nu ieu na teh. Seu keturunan si Ania piara satukeun keturunan aya daek mah. Mohon tadi mah hoyong. Ya. Satuan gua gebis golepak di dieu kana. Langsung nya. Ieu sarieun. Iya. Di dia kantos aya nu ngantunkeun di dia. Nah, tilu Teh. nu tos kali ka dieu. Ngagubrak teh syariatna dina motor. Kita puguh. Dina motor. Henteu apa? Apa? Golepak eta. Iya teh. Jadi satu acan kapungkur jalan ieu tos aya. Ieu teh tos aya. Aya jalan satapak. Oh, jalan pas mobil jalan lama. Oh, jalan lama. Oh. Ini teh pangtaburan di tanjakan sekedik. Oh ya mobil teh sur nu teh liat. Ari ieu jenengan tanyakan oh. Pangtaburan. Pangtaburan. Oh. Nah, make disebat pangtaburan. Pangtaburan teh mobil mogok pas teh puguh teh tabur heula. Maju deui. Ditabur kunaon? Artos. Oh, iya sawer. 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 Nah, ieu teh kawitna ti Mataram seorang raja dalem atanapi ulama atanapi pemimpin naon? Sakaterang pemimpinnya. Pun bapaknya kantos pangabdi di Barongge. Mohon. Tadi pindahkeun ka jalan tilu. Anjeun mah teu kudu ka dieu tuh lanceuk aing teh di Pamuruyan. Di dieu. Oh. Lagi di ka dieu, anjeun mah. Waktu kapungkur mah kawah teh tapal dinya. Oh, kawah naon namina? Mau Pamuruyan, kawah teh itu nya da. Mohon. Nya ngalih ka dieu model lampu tau can. Urang di dieu. Oh. Ngalih ka dieu atos 3 kuncen dia teh mun teh nya. Janten ieu mah Mohon. patilasan atanapi makam di Patilasan. Oh, patilasan. Patilasan. Jadi teu aya teu dimakamkeun di dieu teh, ieu mah patilasan. Bentuk ya mah tadina ti kapungkurna hoe kapungkur itu. Hoe sakudu. Oh, tangkal rungkun hoe gitu. Hoe dua ieu teh modal ieu teh. Eta dibukbak atanapi secara alami mati nyalira. Kaduruk. Oh, mati kaduruk. Janten ieu mah dipelakan ngariung ieu kusaha. Sandakna kieu. Oh, tos kieu we nya. Ieu ge jati kan. Pandi aya bade nu malingnya. Nya. Jati ieu. Hmm. Ya keluar teh gede dia teh ciosan. Malingna ge liput deui we tah itah. Tah abdi nu jantan penasaran teh bah. Nah, ieu jati ngariung di dieu di muteran gitu. Radios sebut sangge akar saus sebut martosnya. Boga dulu panon batin malah. Ya, mohon. Udah abdi mah teh tiasa. Naon udah mah. Upami hidup eta awi ti kampung tos aya di dinya. Tanapi di pelakan. Henteu kapungkur. Tos aya. Ieu teh beten wilayahnya. Hmm. Wilayah ieu. Wah, beten deui ieu padu aya karakter itu nya. Mohon itu batu naon namina? Eta mah istrinya dia mah nu ngabus eta mah. Saha eta? Ya dos kamu mah dongkapna ka budak teh. Mas Layung. Nyimas Layung. Beres. Pajanten benten wilayah ya. Tapi masih kena ku abah di Pulasara. Teu eta Henteu nya. mah. Misalkan rada ieu gitu Pak sieuna mah abdi mah. Eta kumaha? Non rada kumaha sapertos abah teh ya. Masana itu beungar eta kitu tah. Batu. Iya nak batu atau napi kisah sapertos Istri ieu. eta mah istri geulis mah. Tapi patilasanana Aya mau batu. Petilasan atau nepi Lupa eta mah tos di kampungna eta mah. Layung. Ini Mas Layung. Oh, Nyimas Layung. Istri eta sajaman ieu atau napi sebelum ieu satos Sebelum janten beda wilayah. oh itu heula. Oh, itu heula tos aya Ti kapungkur na ieu aya langsung wangsit ka abah gitu. Wangsit nya lembut teh nu budak ke putra lu. Oh gitu nya. Lembut. Jeung seueur nemongan eta kana mobil giring teh ngangkat mobil sareupna teh. Nya. Gue Ai pamiraksukan warna naon upami ieu? Warna biru, Nya. samping batik, kerudung biru. Nyimas Layung. Adupi palihan dia teu aya deui patilasan karamat teu aya deui wal ieu hungkul sabudeureun ieu mah teu aya nya. Aya mun teh aya eta cai kahuripan apa? Cai sumber airna mana? Cai nyusuna di dia aya. Ya saya mah mun di tonggoh nya ti kapungkur mah
mun kawah teh paling di itu pocoknya teh nyokomo agung. Oh. Tapi aya cai na teh aya. Aya Aya. paling ada mun aya. Oh. Disebutna cai naon eta? Pamuruyan. Oh, cai pamuruyan. Pamuruyan kan mun ieu lah. Tadupi eta nu disebat pamuruyan naon hartosna ngawitan make disebat jenengan eta nami pamuruyan. Oh, sepuhnya. Nya mohon. Mun umpami dagang teh muru yang laku teh ieu. Oh, gitu nya. Mohon. Eta ungkapan cariosan eta teh ti saha atawa napi ku masyarakat we secara spontan. Tau ti sepuh kapungkur. Sepuh kapungkur. Nya. Kiara conong kita mun kiara conong. Nya. Da kapungkur warna ngangge topi teh kenging kan itu. Oh, gitu nya mohon. Kenging ini angka ieu kan sangat agung kai aragon kan. Mohon. Ayeuna mah kiara tos teu aya nya. Aya terus untuk kiara conong teh bade asup pentat sekecil motor. Oh, eta teh. Kiara conong itu agung. Oh, nya leres. Kiara condong tanya. Tapi henteu dijantankeun nami lembur, nami naon henteu nya. Ieu mah nami pamuruyan teh dijantankeun nami di dieu lembur. Pamuruyan. Pamuruyan ya. Arasnya. Bang bae. Tapi mah mung orientasi tempat unggul sanes bade. Oh, bangga. Jajaroh lah gitu kade silaturahmi gitu. Mun aya pamuruyan mun di tempat jauh di zaman mameh marongge bangkit tuh pamuruyan Pamuruyan heula nya. Ieu painten di dieu awal mula nama painten. di dieu. Begitulah kesaksian dari juru kunci makam keramat Pamuruyan. Banyak sekali cerita yang beredar di masyarakat, tapi jadikanlah itu sebagai warna dari sebuah pelangi. Semoga dalam tayangan ini bisa diambil pembelajaran dan menambah wawasan wargi-wargi Sadayana. Dan jangan lupa tetap saksikan Mapai Tapak Lacak Karuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.